mencari hiburan malam ini. Jangan jauh-jauh, kita ke Monas saja. Ada apakah kiranya di Monas? Ada air mancur, dipandang joget, joget. Kan iya, mau nasi dah. Boga gorengin ya aing poho meureunna ieu. Aduh, tutungin nu aing ieu. Nu ditonggolan aing bisingkeun. Celeb. Halo juga, Pen. Widih, mending burunya iburum ya Mas Celeb. Emang saya tanya ho aing tiba baheula ya artis. Ayeuna bae lain artis jeung sekolah teh namanya isin ka batur. Asana dangdanan teh eleh ku budak ngora yeuh. Atuh meureun be. Aing mah tukang dangdan ieu tiba heulana ge beuh paling cantik ge aing. Amun dangdanan geus ieu itu geus make mata palsu sageus tekek bengek aing mah dangdanan. Ayeuna be aing tilok dangdanan ge jang geus kolot. Lamun dangdanan aing ayeuna budak ngora eleh ku aing. Ya ngomong-ngomong baju oke, dandanan oke, boga duit teh. Tuh boro-boro boga duit, pulang boga duit mah urang geus balanja ka dieu ka ditu pugu ieu mah daang ge jeung uyah. Sugan aya nu mere-mere duit aing. Aju ke pendibere duit mah urang balanja anu ngeunah. Mundar maneh boga duit mah. Ieu mah teu boga duit. Urang lain teh hayang eta kan duit, hayang sebenarnya mah ieu mah kaning jadi artis ya hayang boga duit. Hang dimuli lauk anu gede urang kan uyah saumur hirup. Iya dangdanan geulis bae kieu salaki cemburu teh. Moh salaki kami mah kami lamun leumpang bisa laki taro di belakang tur bandulang teu dan habak. Cai menek nyaran duit. Lalaki mah teh nyaho naon? Datang duit be. Geus boga duit teh nyana karak wae diudang tur bandulang. Eta salaki Mas Celeb ku bagur naon sih rahasiana? Tuh salaki aing mah ku bageurna mah atuh ku aing dicokok bae budak lamun teu dicokok mah nya galak timuruan bae. Mah teu timuruan ja ku aing maboknya mah. Iya aing ku cinta-cintaan nih mah salaki aing ka aingnya. Iya huntu aing kuat beak kenyotan geunana. Ayeuna geus teu beung kenyotan meureunna. Oh, eta huntu beak dikenyotan ompong ge. Heeh atuh. Dahokeun ka aing aku geulis meureunan bulak juga deuk balik ku nyana. Atuh naon ya atuh cicing bae urang menjak cinta ka salaki teh. Atuh ayeuna geus seueuheun meureun. Eta salaki Mas Celeb. Kanyahoan lamun kanyahoan selingkuh kumaha? Oh, atuh kanyahoan selingkuh mah modar paling prek-prek ka mana sampai mana ku aing diudag-udag. Aju atuh lamun teu beunang di arahan bae ku aing beurang peuting ge. Digebugan ku aing. Ja aing teu salingkuh tapi nyana lamun aing salingkuh nyana ge ngubek neangan aing menjak ku cinta. Geulis segala aduh dicangan ku nyana hookeun nya ka aing ge. Tapi aya nu daekeun moal ka salaki eta? Atuh aya sendaekeun mah. Tapi nini meureun. Moal manggih bicara kurang geulisna nyana mah mun menang bebene teh ya. Sia neuk naon ngajakan syuting ka aing. Ayeuna aing mah teu perlu syuting ayeuna aing mah neuk ka ditu. Penting mah neuk ka moal aing mah ieu harudang-harudang kieu pusing aing tah mendingan ulin ka moal aya sia deui ngajakan syuting. Kumaha ya aing carana? Mana aing hangin nyar itu ieu kumaha aing mumpung boga duit. Mas Celeb, kacamata pas tukang urut amat. Emangna naon aing tukang urut. Aing mah tukang mejeng kadi-kadi tuh kajeul irung aing hade majus teh sia gagabah. Aing tukang mejeng bae kadi-kadi tuh. Nyeuleuh lalaki aing mata aing geus kelit bae jeung lalaki nyeuleuh aing kelit bae jak ku serem kacamata. Di ieu urang diajak seuri mesem nyana seuri datang ka urang ngajak jalan-jalan naik mobil atuh urang ieu naik mobil makan-makan ka mall. Budak ya aing kumaha sih ku hayang beunghar terek beunghar ya aing capek aing ieu jadi artis bae mundar-mandir ka dieu ka ditu. Pan kamari ngadenge Mas Celeb meunang cenah tibang emok 10 juta. Meunang emang ge. Ayeuna deuk dicengcelengan deuk dijieunkeun ka imah. Gali-gali kaki sugan, ke ka kebal-kebal masukan anggeus. Urang ngidar bae jadi syuting ketambahaneun. Ya teh lamun geus anggeus gali kaki neuk kumahakeun? Atuh neuk dianggeuseun imah maju pan geus anggeus mah imah bagus heuh. Urang neuk dipager neuk naon imahna ge pagerna neuk make remote. Ameh eta jalma teh ka urang tatang pot we sasada jupan urang di imah aya tang bukakeun we lawang. Rimbot naon rimbot? Rimbot biasa ieu naon kana lah pohon teh nyaho lah bukan mah bel. Remote. Bel.
mah. Ngomong-ngomong masalah geus boga mobil Can. Nges opat. Ngan iya mobilnya teh opatnya ku urang diganti-ganti. Warna biru, terus warna putih, warna berem, warna hejo. Tapi sia ulah loba omong ka batur nya. Yang boga mobil opat di warna-warna, ya aing izin. Aku mobil opat orang lain-lain ganti di. Orang kan mobil apa hiji? Hiji mobil labangnya kalau ngomongnya ka batur ka izin ih. Masalah eta kalungna tongkorong menang warisan Wiro Sableng apa menang warisan di dukun eta serem amat. Ay, natu ieu mah menang di dukun. Emang kunaon nanyakeun kitu? Lain ketempona makin gelis bae make kalung beta. Atuh pan teh apa makean meureunnan? Ngomong-ngomong baju beureum gitu sabaraha duit hargana? Atuh nek naon nanyakeun harga-hargana moalnya oh dibedakeun ge ieu mah baju mahal, baju mall ieu mah. Naon tuh? Eta naon merekna? Merek teh Zahra. Oh, Bu, Zahra. Mahal baju mahal ieu mah. Mal kabeli urang ieu mah. Eueuh ada potonganna di dieu mah. Da ieu mah baju artis. Cubluk apa tiung sih model naon eta gitu? Atuh model cubluk ieu mah di dieu mah moal barogaeun, tieu kos kieu mah anu boga LP doang. Aduh geus kitu urang mah geuris bager atuh ku LP dibere tiung cubluk. Orang LP suka sih. Heeh, adi tidak make kacamata ku LP supaya. Aduh urang dipake kacamata serem lin, geulis lin. Ya aing budak terus diulin di ditu. Aduh geus kitu aing balik. Aing balik teh eta dina sumur. Naon teh kos itu nerah. Budak. Kaju. Aing kagugu gagak sorangan bae. Batuna. Ya bating sisir ya sekompol ge. Atuh pakai ngebiasana jangan sendiri masuk dol kumaha tuh. Terus keluarkeun anak 2 kilo 45 mau bara genap geus. Kerasa tak ieu. Benteng atur ka anak. Dia teu bisa eureun ucur bae. Kudu di ieu meureun kudu di jahit meureun nya kangkuna supaya rapi deui. Dak aing deuk ngalagu ya nya dengekeun nya. Boga lagu saeutik mah. Bagaimana kalau kita ke Binaria bergembira sama ibu bergembira, terserah padamu di mana engkau mau bilang dulu sama ibu, bilang dulu